Kabar dibaca dalam. Kurang gara-gara ke warung. Oh, ke warung. Nama ada janji di warung ya kapan? Di aya tuh burung ya. Semua jadi tuh. Gedeng. Didinya tuh balik-balik acan apa? Salin-salin acan baju ge. Beres apa? Luas balik ya urang. Urang lamun can berhasil mah can luas balik lah urang gitu. Kuncian. Warung mah geus bayar kurang, warung mah. Oh, nuhun aya geus bayar mah. Saya tuh geus siap ya. Siap, ayo geus lah kieu. Geus kieu. Ayo. Geus sabar urang ya. Iya bah, orang tadi mau tamu karek, iya lah manehna nu ngajar nama. Assalamualaikum bah. Waalaikumsalam. Kumaha jaga bah. Aduh. Mana kadang-kadang kami dia abah teh geus nyaho nya. Oh, geus ka ieu ku abah teh geus kapikiran ieu teh. Aya tamu duaan ka dieu teh abah mah geus nyaho ieu teh. Masalah palingan masalah hutang gitu gara-gara corona ieu teh abah teh jadi inget masa lalu ieu teh abah teh. Nyaho kan nyaho itu tuh ya. Nyaho ka pusing urang. Belum yakin mah ibu saya asa. Ulah sok kitu abah mah ngadenge saeutik ya mah amun aya nu ngomong teh abah mah geus greg kitu teh abah teh. Ngomong atuh maneh. Kamu ngomong. Yo, Pak. Maksud tujuan uing tadi teh ya bener-bener emang gara-gara hutang pemajikan bubu ngadat malulu geus teu balik-balik acan tuh buat ieu ya uing buat tingku hayang-hayang sukses loba nu naragih gitu ngan uing minta kalan ka bae kumaha carana uing supaya balik di teh hasil gitu dah hutang kabayaran gitu. Bukan abah buka solusina bah. Kumaha carana? Aya abah mah bisa wae tapi maneh wanita maharna. Amun maneh sanggup ku abah diieukeun dijalankeun. Emang mahalna naon bah? Duit. Sabaha duit itu? 500.000. 200.000 bukan tuh. Kamu buka tuh? Oh, buka. Ai hayam mah meureun aya pitik-pitik acan. Kamu ke motor. Manehnya sudah urang ke motor. Hasil mos. Kamu tidak ada itu motor. Ah ya asik tapi bener yo geus nyaho nebak urang geus tanya koan. Tanya ka dieu itu 200. Bah, kuing sanggup lah. Mahar 300 kuing di maharan. 200. Sekarang balik di ka dieu. Nya. Tapi maneh ka dieu bener-bener yakin apa henteu ya ka abah ya? Yakin, yakin. Sebab kuing keur puyeng ya, Bah. Kuing mah yakin. Lamun teu yakin naon kuing ka dieu? Tidak moal iya ya. Moal. Di mana emang ieu teh? Di Bek Kidul kuing mah. Kidul, Bah. Dalanya ku abah ditempelan nya. Percaya abah nya. Maneh pasti balik deui ya. Ulah henteu ya manehnya ditunggu abahnya. Eta we kemeureun ke balik deui ka dieu. Kewing balik deui ka dieu da wing ngarek nabi lah. Ngajikeun motor. Ono wing ka dieu deui, Bah, wing. Urang na ieu heula atuh nya. Hah? Dirinya nyawa mah balik mah. Balik Balik mah. Urang na obrolan yang abah ieu. urang. Kade dong. Kade. Assalamualaikum. Kade nya. Kade. Ada di jalan ya, Jang. Cuman aku urang.
kengki tadi deh mali lagi Pokok bagi 2. iya. Ini ngomong nggak sih biasa tongkos. Iya teh ngomongin orang ikut anjing kok nang bawa tamu yuk. Teh. Mana wae, Mang? Ya, Bang gitu ya. Nah, kayak utang lain dia. Mang utang orang duit ya, Mang. Saya iklan coba. Orang tempoh lah utang mana? Kabeh nanya. Kabeh nate utang 200.000. Kita jual motor ya 7 juta mah. Daik teh Mang kira-kira. Motor eta. Mang motor gede ya tuh. 7 juta tuh motor kos gitu. Nah, saya Mang sugana menang 7 juta mah. Kamu gope yang wani. Gope kau yang bayar. Potong utang mata. Berarti kawan kira 100 gitu. Ya lah. Utang saya 200. Bagus lah, jadi lah. Bener ya? Bener, Mang. Ya. Nah, kau yang bayar 200. Berarti Mang ngadadekeun teh gope ka Mang teh nya. Gope, kau utang Lah. 200. Dia lah. Nya, Ayahnya. Nya. Untuk motor kayak motor bola 5. Tadi ke motor ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yo. Ya anu kamar teh nya. Padahal jadi kamarnya apa teh ya, wing. Itu tah. Pan-pan duitnya sok berek ke. Abah ieu kan mahana 200. Sok ditungguan. Sing halibar ieu teh coba. Enggak apa dibaca dulu. Jangan ya. Borongos. Yo na teangannya. Eta teh harta karun eta teh. Teangan harta karunnya. Berarti kayak dibukanya ulah di dia gitu, Bang. Ulah dibuka di dia kena itu sampai tujuan. Ya, mohon, Bah. Terus ayeuna maneh geus cara mangkat. Ayo, Pak, wing mali lagi, Pak ya. Wing ya, rek buru-buru ya. Kuat wing ya. Ayo, Bang. Ayo. Assalamualaikum. Salam. Kadek jang di jalan ya.